Wah, Aji kacau. Ojol kacau. Kacau Aji kacau. Datang sih mah kacau. Kacau kumaha? Alah, aing nu ripuh nama aing. Alah, halain naon Aji nyaho budeg di jelema teh. Nyaho aing budeg, sia teh Aji budeg aing nyaho. Wah, kacau Aji. Hah? Bating cager. Moal cager-cager Aji moal. Nepi ka kiamat datang oge. Moal garanya ku sia tempo da budeg Aji budeg sia teh. Budeg sia teh budeg. Aing gesek lalajo dina YouTube Aji. Budeg sia teh ketika aing saha nu maot Aji. Pasti anjing pasti teh. Aing nyaho lah. Bapak maneh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha mautna gitu anjing aing nyaho. Aduh, liper. Kututut anjing tutut. Alah nyaho anjing aing kitu sia teh tutut anjing lebok sia. Nyaho sia teh tutut anjing sia teh. Geranya ku sia tempo da budak anjing budak. Moal cager-cager moal. Bolot sia teh. Nyangakeun sia pangabaktos Gusti, geranya tempo geranya. Diterima. Bulan tah. Cek aing oge anjing. Budak anjing, budak tutut lebok anjing. Kumaha Gusti, dong dijawab percuma. Diterima. Nona teh. Tutut anjing tutut. Hakan ku sia jeung canggang anjing. Ubek balongna ku sia. Kere tututna kere ku sia jeung cangkangna. Nona duh, kita ka aing geranya merong geranya. Kita minta tolong ka aing merong geranya tempo. Geranya diterima. Nona tuh merong geranya merong geranya tempo anjing tempokeun. Geranya siapa tempo heula tuh. Geranya merong ka aing minta tolong ka aing pusing. Geranya gerak. Ya. Cek aing oge anjing ya. Aing mah nyahoan, cek aing bakal nempok aing. Bakal langsung. Anjing. Bau bangke sia sungut teh. Naon cenah? Cek dunungan teh, kumaha anjing. Naon cenah? Ku tutut. Lebok tutut ku sia anjing. Oh, alhamdulillah atuh. Aing ditampi mah aduh si anjing. Ditampi, aing tutut ditampi. Alah, nuhun alhamdulillah da kitu da si abdi mah deukeut jeung dundungan. Iraha maotna. Naonna iraha maotna. Wah, aya we pun bojo mah didorompok. Alah, ngajawab pamajikanana. Aduh, teu nanya pamajikan sia henteu anjing. Nona teu nanya pamajikan sia. Oh, insyaallah. Engke upami jisim abdi tos nyase ameng ka bumi salira. Tenang, ai diajar ngaji maka abdi. Insyaallah ku abdi diajar alif-alifan. Ya Gusti. Tuh cek Gusti ge nya anjing. Gusti teu ngomong teu naon nya janji. Aduh. Alah. Naon teu. Oh. Dua pun anak mah. Teu nanya anak si anjing. Nya hiji pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju dagang seblak. Icalan dagang seblak. Seblak ceker jeung seblak tulang. Teu nanya anjing. Dan teu nanya aya 2 rupi. Aya nu lada, aya nu henteu. Teu nanya ke seblak anjing teu. Is upami lada karetna 2. Cirina teh upami teu lada karetna hiji.
tak upami nu teu ngangge karet tak eta teh bangkrut. Ya anjing. Aduh anjing aduh. Teu nanya pamajikan sia teu nanya ke seblak anjing. Lalaki jeung awewe pun anak mah alhamdulillah kumaha nu sakola atuh sakola anu ageng lalaki sakolana teh di PAUD nu ageng tah nu alit mah awewe sakolana teh di SMP ya jabati budeg teh gelo anjing teh balik anjing nu gede di SMP nomor 2 di PAUD dibalik seblak sanes dagang tutut dagang seblak lain urusan seblak anjing urusanna dibalik anak sia nu pagedena di SMP nu kadua di PAUD aya nu lada aya nu henteu kumaha karet si kabdi oge aduh alah urusanana anjing SMP jeung PAUD anjing panginten eta mah karet mah hiji pegat janten sanajan hiji ge lada jigana nu hijina pegat teu urusan jeung karet anjing rek karet pegat rek karet naon kumaha sia anak sia tibalik anjing kabina-bina teh aing urusanna jeung anak sia goblok lain jeung seblak anjing dengekeun ku sia anjing kabina-bina teh sia teh anjing oh sia sirik budeg atuh poho insyaallah sanes waktos abdi ka itu diajar ngaji da abdi teh keke ustad anjing aduh kabayang dititah dakwah ke Don Macul aduh insyaallah nya urang tina alip-alipan we tina alip-alipan da abdi ge diajar ka Bapak Haji Yayan ti Tanjung Sari anu gangguan pesantren di Tanjung Sari diajar ka Bapak Haji Yayan nya surup nahe mantek nahe naon teh nahu mantek bayan madi eta diajar bulan insyaallah ke ku abdi di pasianda abdi teh kieu ustad nya osok tak bulan naon nenek oh dakwah alhamdulillah di panggung ke panggung teh lumayan da abdi mah teu ngahargakeun non teu ngahargakeun naon ke hiji-hiji atuh abdi rieu teh si anjing eueuh nu nanya hiji-hiji aduh alah hayang teh aya gelap ka bentar sia amin mudah-mudahan insyaallah aduh amin jadi goblok alah insyaallah ke abdi upami salira hajat ke ku abdi pangdakwahkeun dengekeun ku si haji lamun sia dakwah di maing heung sia keur dakwah dina panggung keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihandap panggung sia diragaji ku aing sia keur assalamualaikum teh assalamualaikum aing dihandap gosrek tah kitu atuh ngadukung ngadukungnya si anjing diuk anjing dia mau bener sih mau bener ulan teu ngomong tah dengekeun hayang-hayang teh mending aing ngomong teh sia teh dengekeun lebok anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si anjing aing mencus disangka bedug aduh